Sampurasun para wargi sadayana, pribados ngaros bagja tiasa nepangan para wargi sadayana. Pamugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina auban Gusti nu welas asih. Tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Pamirsa, mangga urang sami-sami ngadeuheus ka Pangeran. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan Pangeran, wireh anjeun nu sapapaosna nyarangan abdi sadayana, anu anjeun henteu ngantunkeun abdi, anjeun anu sapapaosna ngaraksa sareng ngariksa diri abdi sadayana. Nun Pangeran, mugia roh anu suci lungsur ka abdi-abdi sadayana maparin sareng bijaksana supanten abdi ngartos naon anu dipikahoyong ku anjeun. Tur nuhun Pangeran, amin. Para wargi sadayana, panganyepan dina danget ieu nyanak jejer hirup anu dipulihkeun. Dicandak tina Jabur 80 ayatna anu kahiji sareng ka-7 oge ayatna anu ka-17 dugi ka 18. Anu ayat luluguna dicandak tina Jabur 80 ayat anu ka-18 anu kieu unggalna, moal deui-deui abdi-abdi nyingkir ti Gusti, mugia ku Gusti dipaparin hirup sumeja muji ka Gusti. Para wargi tangtos sering ya para wargi ngaos atanapi nguping carios Gusti Yesus namu ka bumina Zakeus. Nah, saparantos Yesus namu ka bumina Zakeus, anjeunna nazar yen satengah harta bandana bakal dibagikeun ka kaum miskin, bakal nguihkeun 4 kali lipat ka jalma anu kantos diperes ku anjeunna. Hal eta dilakukeun kusabab anjeunna sadar yen salami ieu aya dina jalan anu nyimpang. Zakeus tobat sareng janji ka dirina bakal ngubah kasalahanana salami ieu ku tindakan anu nyata. Dina aosan Jabur 80 ieu mangrupi panaksen asap eusina jeritan ka Gusti margi diserang ku kaum nu aya di sabudeureunana dugi ka maranehna teh dianiaya katalangsara. Maranehna jumerit ka Gusti naneda sih pitulungna sareng janji bade tarobat. Maranehna nekat bade taat kana parentah Gusti, moal nyimpang tina timbalan Gusti, moal midua. Maranehna sadar kana sagala rupi kalepatanana sareng janji mau bakal ngerubah diri janten kaum nu satia. Para wargi, Gusti moal masihan hal anu awon ka umatna. Nalika urang aya dina kagagalan sareng katalangsara, nu kedah ku urang dilakukeun nyaeta nalungtik jeung nanya ka diri sorangan dibarengan ku naneda sih pitulungna. Ulah ngadalkeun kakuatan diri sorangan atapi ngadalkeun anu sanes. Gusti bakal maparin pitulungna asal urang ngangkeun sagala kalemahan sareng kalepatan diri urang. Urang kedah ngagaduhan tarekat anu leres-leres milari kahoyong Gusti dina diri urang dibarengan ku komitmen hirup anu taat ku apinganana. Urang kedah janji gaduh komitmen yen urang bakal hirup tobat moal ngalakukeun deui hal anu henteu sapagodos sareng Pangeran. Mangga para wargi urang ngadeuheus. Nun Gusti anu pinuh ku rahmat,
Anjeun ya Gusti, tempat abdi nyuhunkeun pangampura Gusti. Rumaos abdi jalmi laib, abdi jalmi anu seueur dosa, abdi sering mengpar tina timbalan Gusti. Nun Pangeran dina danget ieu abdi rumaos, abdi nyuhunkeun mugia Anjeun kersa ngahapunten samudaya kalepatan abdi. Abdi janji, abdi hoyong hirup anu leres, hirup anu sapakodos sareng pangersa Anjeun. Mugia abdi pasihan kakiatan supados hirup abdi aya dina kataatan, dina aya pertobatan tiap waktos. Hatur nuhun Pangeran, hatur nuhun Gusti Yesus. Amin. Para wargi mung sakitu anu tiasa didugikeun dina panglenyepan danget ieu. Pamugi ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilapnya di like, komen, sareng subscribe. Hatur nuhun Gusti Yesus ngaberkahan urang sadayana. Amin.